Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu di sareng simkuring Mang Ian Ki Demang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejak neraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Nu Geulis di Pasir Ipis bagian ka-60 karya Kang Rompis. Kumaha lalakona ieu sudira teh anu digemrongnya ku para istri gareulis diparebutkeun ku ratu-ratu jin. Ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kisah Tanah Sunda. Namung satacana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe kana YouTube-na Kisah Tanah Sunda sareng YouTube Ki Demang Gunung Halu mangga di-subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugia sing biasa janten rencang anu ngahibur ka pala wargi sadayananya nu bari masaknya segegerohna bari nyantai di tepas di buruan oge di padamelan di tempat konveksi bari ngajait bari motong bari ngobras bari ngancing di tempat cukur, di perjalanan, di pasar, di pabrik, di kantor, bari ngerencangannya, ada melan tugas. Pokoknya mah kum kadulur-dulur nu aya di lemur barayan nu aya di kota oge di pangumbaraan, kumargi teh sakedik wargi urang nu sok manco nya dina pedaran dongeng Sunda ieu anu di luar daerah, anu di luar negeri, pokoknya mah janten landong katineung cenah. Oge ulah hilap di like di komen pokoknya anu teu komen leungit gayungna ke mani teh ku gelas. Kumargi simkuring mah ngadongengna sanes dina radio nu tangtosna seueur sponsor kitu nya ieu mah otodidak we ya. Antawi simkuring sareng Kang Rompis atuh salah sawios kanggo ngamumule kanggo ngapresiasi tah pala wargi tiasa nyawer kana nomor ieu tah ieu nomorna nya. Bade kana dana mangga rekening mangga tong ageng-ageng 2000 nya etang-etang parkir atawa wewes. Tak kitu pala wargi rangkung raos disambungkeun kana speaker aktif speaker bluetooth nya pala wargi geleger atawa kana tua masjid. Medi ontrog supados teu nyangkulong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Nu Geulis di Pasir Ipis bagian ka-60 mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun brung
awewe anu keur ngajajanteng gasik ngawalon. Teh sawios juragan da moal lami teh hoyong pendak sareng si Nen Dewi sakedap manawi. Nyai Dewi, ka dieu sakedeung. Ieu si Nyai Ijah budakna si Biengkar aya perlu cenah. Saur Raden Suryalagawa, inyana teu acan lebet ka bumi, ukur ngabaheuhai calik ditepas. Dewi Rarang gancang cengkat terus bae nyamperkeun ka awewe anu ngaranna Ijah. Aya naon Ijah? Lain ka jero heula kadon ngajajanteng di dieu ieu teh? Cek Dewi Rarang geugeuy ka Nyi Ijah. Teh sawios Nen Dewi margi moal lami ieu teh. Eta abdi teh kapiwarangan ku si emak kanggo nepangan ka Nen Dewi perkawis damal teh kumaha? Maksana teh ti iraha abdi tiasa didamal di dieu. Walon Nyi Ijah kacida rengkuhna. Daguan bae 2 poe deui mah nya kiri bijaan ka ditu ku kurinya. Walon Dewi Rarang maheutkeun ka Nyi Ijah. Ari Nyi Ijah teh anakna Biengkar anu sok pupurah babantu di imah Dewi Rarang. Geus aya kana samingguna Biengkar teu digawe lantaran keur aya dinu hajat di dulurna. Jadi pikeun saheulaanan mah Biengkar digentenan heula ku anakna Nyi Ijah. Hatur nuhun pisan Den Dewi. Teu sawios teu kedah ngawartosan ka bumi. Abdi bae bade dongkap ka dieu. Walon Nyi Ijah kacida bungahna. Nya kitu hade Ijah. Ieu keur ongkos sekalian bisi hayang jajannya. Cek Dewi Rarang bari ngasongkeun duit ka Nyi Ijah. Hatur nuhun pisan Den Dewi. Abdi bade teras wangsul bae ieu teh. Walon Nyi Ijah bari nampanan duit ti Dewi Rarang. Satu tas sasalaman ka Dewi Rarang, Nyi Ijah ninggalkeun bumina Raden Suryalagawa. Dewi Rarang terus bae nyamperkeun ka Ramana. Kumaha cenah si Nyai Ijah teh jadi ngagentenan indungna. Saur Raden Suryalagawa bari neuteup ka Dewi Rarang. Memeh ngawalon. Dewi Rarang diuk heula disagedengeun Ramana. Cios ama, ku abdi dipiwarang 2 dinten deui ka dieu. Dupi tadi teh ama kacimalakan nepangan saha. Teu sinang heula ke bumina Mama Akbar Hudaya. Tos lami abdi ge teu nepangan anjeunna. Walon Dewi Rarang bari teras tumaros ka Ramana. Nyasa teu kaburu tadi teh. Ama teh ukur nepungan bibi ilaing si Rosmaya hayang ngawanohkeun Jang Sudira. Inyana kacida bungahna kadatangan Jang Sudira teh. Pajar teh si Nyai Dewi mah pinter neangan pisalakieun cenah. Wale Raden Suryalagawa bari gumujeng. Ari enden Rosmaya teh raina Raden Suryalagawa anu bungsu. Dasar si bibi Maya mah pika sebeleunnya. Cek Dewi Rarang atra beungeutna bareube. Ama ge ngadenge beja ti paman hidep Mang Ajis. Dina poe isukan urang bakal kasumpingan ku kasepuhan di Dharma Raja nyaeta Eyang Jumena sareng putrana si Enden Irawati. Ari ceuk Ajis mah Eyang Jumena teh hayang silaturahmi cenah ka ama. Lamun diitung kumangsa mah heubeulna keranan ama teh teu lawung sareng Eyang Jumena teh. Kitu saur Raden Suryalagawa netelakeun ka Dewi Rarang wireh bakal kadongkapan ku Eyang Jumena katut putrana kadinya. Eta si Irawati arek naon mah kimimilu sagala ka dieu. Abdi mah teu resep ama sok ngajak ngadalil anu teu pugujun turunganana. Rasa maneh nyekel padepokan, pangrasana meuni asa pangpinterna we.
Sebel abdi mah ama. Pokna Dewi Rarang atra bang kenung samangsa ngadenge lamun Enden Irawati rek nganjang kadinya. Ih, ulah kitu anaki. Kang ngaranan kata tamu mah wajib didama-dama dihormat ku pribumi. Adi perkara sok ngadalil mah nyakeun bae tong saruana nya. Tong saruana lawanan bisi jadi matak pacogregan ke. Urang silih panjangkeun mah silaturahmina ulah mondokeun duduluran ku perkara anu teu sapira. Epe kadinya ama arek langsung kacai teh meungpeung kesang geus reurep. Saur Raden Suryalagawa bari teras bae ngaleos kalebet bumi. Dewi Rarang can wara ingkah tidinya inyana masih keneh mikiran Enden Irawati anu bakal nganjang ka imahna. Teuing kumaha Dewi Rarang teh kacidangewana ka Enden Irawati teh dageus bisa disawang ku Dewi Rarang lamun paamprok jeung Enden Irawati geus pasti bakal parearea omong anu pamustunganana mah bakal jadi pasyarongkah jeung Enden Irawati. Lamun dina poe isukan si Irawati ngajak pasea, ku aing bakal diwiwirang sekalian sia. Tuh mana tuh dah? Kudu diwarah ku aing si Irawati teh. Kitu ceuk Dewi Rarang ngagerendeng sorangan. Ngan samangsa Dewi Rarang arek asup deui ka imahna, di lawang pager aya sora awewe anu uluk salam. Dewi Rarang gancang ngalieu ka lebah pager, katingali ku Dewi Rarang aya tangtungan awewe keur ngajanteng. Dewi Rarang gancang nyampeurkeun ka eta awewe bari langsung tumanya. Punten gasik tumaros iteh. Bade kasahanya? Ari anu datang tayalian iwal ti Nyimas Erang Ratu Jin anu geus salintang tungan jadi Ratu Kuntring Manik. Basa apaleun lamun aya nu nyampeurkeun teh Dewi Rarang Nyimas Erang ka cidabungahna. Bari semu gumelis pok bae Nyimas Erang teh ngawalon. Hapunten itu bibi, abdi teh bade tumaros leres itu bumina Dewi Rarang gitu. Bobili bade bobili bae abdi teh lepat alamatna. Pokna Nyimas Erang ngahaja ngaheureuyan ka Dewi Rarang nyebut bibi. Muhun itu bumina Dewi Rarang, kaleresan pisan anu namina Dewi Rarang teh abdi ku anjeun. Keke dupi cece teh bade naon? Naroskeun ka abdi. Rarosan medat acan kantos laung ti samemehna. Walon Dewi Rarang ngarasa tugena sadumeh disebut bibi ku eta awewe, antuk nama Dewi Rarang nyebut cece ka eta awewe. Aduh, hapunten pisan, manawi teh sanes ieu jamina nu namina bibi Dewi Rarang teh. Wasta abdi mah sanes cece namung Ratnamani. Pangna donggap ka dieu teh bade nyusulah nu hargi anu namina Nyimas Erang. Sanesna naon eta teh? Tos sababaraha dinten eta teh aya mulih di kabumi. Untungna teh mendak wartos ti kusir oplet. Anu kaleresan anjeunna kantos jajab Nyimas Erang ka dieu. Saurna teh Nyimas Erang nuju nganjang ka bumina Dewi Rarang. Abdi teh teras bae ngabunyangan ka dieu. Ih, meuni berkah ayeuna tiasa penak sareng bibi Dewi Rarang. Hapunten pisan abdinya. Abdi tos kumawantun. Cek Nyimas ini centil aja. Cek Nyimas Erang ngareka carita ka Dewi Rarang. Incaranti. Nah urang jadi centil gitu gara-gara ngadongeng Ratu Jin Toloheor jeung ieu jeung nu geulis di Pasir Ipis ada suara jadi awewe KB. Sanes kusir oplet tapi supir oplet. Kadetong nyebat bibi ka abdi mah. Yuswa salira sareng abdi mah meh sapantaran. Hayu bae ka bumi ngarah para rugu. Cek Dewi Rarang bari muka tulak pager.
Dewi Rarang terus bae ini tiheula dituturkeun ku Nyimas Erang. Sanggeus aya di jero imah, pok bae Dewi Rarang teh ngawakca ka Ratu Kuntring Manik. Ai Erang, aya wargi nyusulan ka dieu, pek bae kadinya bade ngawarangkong heula mah. Acek bade teras popolah di pawonnya. Hayu kunyun urang ngagoreng ulen bari sakalian popolah nu sejena. Nyimas Erang unggah ka imah, geek bae diuk ngarendeng jeung Ratu Kuntring Manik. Beungeut Ratu Kuntring Manik atra bareube ngarasa era ku Nyimas Erang. Satengah ngaharewos, Nyimas Erang nyarita ka Ratu Kuntring Manik. Acek Manik, naon maksudna mawa Sudira ka dieu? Garajongjon silih jekok jeung Kang Sudiranya? Atawa sakali sewang silih kokos jeung si Acek Dewi? Atawa sakali sewang silih kenyot deui? Panon Nyimas Erang muncereng ka Ratu Kuntring Manik. Sok gagabah ari nyarita teh Rai Erang mah. Lalakona panjang ieu, ari kudu dicaritakeun mah. Ke urang ngawangkong tiluan ngarajen tre sagala rupinanya. Walon Ratu Kuntring Manik ngarasa tugenah disebut rek silih jekok jeung Sudira teh. Nya ke urang ngobrol jeung si Acek Dewi, kunaon pangna abdi nyusulan Acek Manik ka dieu? Sabab aya perkara anu kacida pentingna anu bade didugikeun ka Acek Manik. Ari sugan teh aya bae di lemur pasir angin, ari pek teh nuju amengan di daya Sumedang geuningan. Ceuk Nyimas Erang ngahaja meureunan ti ditu nama nyindiran ka Ratu Kuntring Manik. Lain amengan Rai Erang, ke oge bakal apal nyalira gerah. Wayahna Rai Erang kudu ngarerep di dieu, isukan urang balik di kalumur pasir angin. Maksud Acek teh ngarah urang jongjon dina cumaritana. Pokna Ratu Kuntring Manik ngalelemu ka Nyimas Erang. Pasti monok di dieu, abdi ge sono kasih Kang Sudira najan ukur lawung hungkul oge. Cek Nyimas Erang atra keneh bangkenu. Be, geuningan aya tatamu, ke saha ieu teh Nyai Erang? Saur Raden Suryalagawa anu tos aya deui di rohangan tatamu, inyana teras bae calik socana neuteup ka Nyimas Erang. Nyimas Erang miheulaan ngawalon. Hapunten agan, abdi pun Ratna Manik Raina Nyimas Erang. Kaleresan aya peryogi kapun lanceuk ieu teh, janten abdi teh nyusulan bae ka dieu. Pokna Nyimas Erang bari munjungan ka Raden Suryalagawa. Uluh, kutan teh Raina si Nyai Erang. Abong kena sadudulur, ni sarua pisan geulisna hidup teh Nyai. Bunga pisan amat teh, asa beuki loba wargi ieu teh. Saur Raden Suryalagawa socana rutret ka Nyimas Erang sareng ka Ratu Kuntring Manik. Mohon ama Rai Manik teh Rai abdi mung benten ibu manawi. Ceuk Ratu Kuntring Manik ngantebkeun caritaan Nyimas Erang. Lamun Nyimas Erang teh adina ngan beda indung. Ari sabapa mah kacida tegesna, lamun ningali kana tangtungan mah hidup duaan teh meh sarimbag sarua geulisna apanan. Bunga ama teh si Nyai Dewi jadi loba baturna ayeuna mah. Biasana mah ukur paduduaan bae jeung si Nyai Elsa. Saur Raden Suryalagawa ngemu kabinga. Elsa jeung Den Lasmana kadarinya bari terus bae sasalaman ka Nyimas Erang. Ai Erang, hapunten ku Acek dikandun heula sakedapnya. Bade jajab Kang Lasmana ka toko obat ieu teh. Sakantenan bade ngagali anu sanesna. Ama abdi sareng Kang Lasmana bade kaluar heula sakedap. Cek Elsa amitan ka Ratu Kuntring Manik sareng ka Raden Suryalagawa. Mangga bae Acek onta. Walon Ratu Kuntring Manik bari imut. Juk wae ka ditu Nyai.
ngan kade balikna ulah peuting teuingnya. Wal Raden Suryalagawa bari teras masihkeun kunci mobil kaden Lasmana. Muhun ama abdi geda mualami tos sering mah bade teras bae mulih deui. Waler Den Lasmana. Den Lasmana jeung Elsa Arindi tidinya heuleut sawatara waktu. Dewi Rarang jeung Sudira geus kadarinya deui bari mawa cai jeung lalawuhna. Sok ditundaan dina luhur meja. Memeh diuk Sudira munjungan heula ka Nyi Mas Erang. Kadinya arek ngalobrol mah ama mah arek ngalempengkeun heula cangkeng ieu teh. Saur Raden Suryalagawa surti kanu aranom. Moal ngaraosan goreng ulen heula ama, abdi tos ngadamel sambal oncomna sakantenan. Cek Dewi Rarang socana neuteub karamana. Dah areungap kene ama teh. Tadi teh nyimpang heula ka Mang Koko ngadon ngopi heula di warungna. Sok bae kadinya cing jarongjonnya. Wal Raden Suryalagawa anjeunna teras bae jengkar ka pangkeng. Sok kadinya ieu erang sareng Ayi Manik dileueut. Hapunten teu aya nu aneh di dieu mah geuningan. Cek Dewi Rarang bari rutret ka Ratu Kuntring Manik jeung ka Nyi Mas Erang. Hatur nuhun acek geulis ditampi. Walon Ratu Kuntring Manik bari ngarongkong kana goreng ulen. Ari Nyi Mas Erang ukur ngeluk tungkul sakapeung sok maling teuteup ka Sudira. Sok atuh Ki Adi, lain cicing wae kawas nu nya, biasa lagi sakit rewogna apanan. Pokna Ratu Kuntring Manik deui bari nyikikik seuri panonna ngiceupan ka Nyi Mas Erang. Sok nyerakeun ari taeum teh nya, anu rewog mah acek erang, sagala dicapluk, sagala diuapkeun. Kang Kasep, punten pangnyandakeun goreng kejo sareng cai kiruhna sakentenannya. Ceuk Nyi Mas Erang ka Sudira hayang dipangnyokotkeun goreng ulen jeung sambal oncomna ku Sudira. Beungeut Sudira tangka bareube, panonna ngareret ka Dewi Rarang. Najis aing ngaparbut lalaki eta tilu awewe. Dewi Rarang muncereng ka Nyi Mas Erang lantaran kakarek wano geus kumawani pisan nitah ka Sudira. Nyi Mas Erang malik molotot ka Dewi Rarang kawas nu ngahajakeun ngajak riributan. Sok kugu bae Kang Sudira, karunya bisi keur kokod monongeun. Ceuk Dewi Rarang ka Sudira. Panonna teu oleh muncereng ka Nyi Mas Erang. Pila kadar mewarang nyokot goreng kejo, kawas nu kasieun jaluna dirowegnya. Ceuk Nyi Mas Erang bari nyawel gado Sudira anu keur ngawadahan goreng ulen kana pisin. Puguh bae Dewi Rarang teh kahudang nafsuna, teu sirikna langsung ngajurung gunung nangtung. Dewi Rarang langsung ngaronto ka Nyi Mas Erang, leungeunna rek ngajenggut buukna. Oro kaya Nyi Mas Erang ngakiwar saeutik, "Bos!" Jeung hanjakal di kahalangan ku Ratu Kuntring Manik. Brug! Awak Dewi Rarang nindihan awak Nyi Mas Erang, tangka nang karak bengkang. Samangsa leungeun Dewi Rarang rek ngagunyeng bukna Nyi Mas Erang, leungeun Nyi Mas Erang rikat newak leungeunna Dewi Rarang. Duanana adu regeng adu tanaga, tetela sarua bedasna. Dua ambekan pating haregak, sarua mung pada eleh, sarua keur ngutrukeun pangabisana. Ratu Kuntring Manik jeung Sudira ukur hareugeun we ningali polah Dewi Rarang jeung Nyi Mas Erang anu ngadon kalungan dina kursi. Eleh deet Nyi Mas Erang teh nyium pipina Dewi Rarang bari dilamot saeutik. Dewi Rarang tangka ngakurubug, leungeunna rikat nyusutan pipina anu baseuh urut dilamot ku Nyi Mas Erang. Dasar bikang keju, najis ya.
Alas ya naon itu gini. Dasar bikang gejul. Najis ya, maka jeung lumat lamut sagala ka aing. Cek Dewi Rarang bari bibir girigan panona muncereng ka Nyimas Erang. Punganan indihan nyaho abdi magetekan cengkatilah sekedap acek pamali papada bikang silitinihan mah. Pokna Nyimas Erang bari nyikikik seuri. Dewi Rarang cengkat satuluyna diuki gireun Datu Kuntring Manik. Nyimas Erang cengkat lalaunan bari memener bajuna anu rada nyingsat katemong pingping anu bodas teh ngakelempeng. Sudira anu ningali pingping Nyimas Erang bati neureuy cidu glek glek. Hapunten acek gelis, pun adi masuk ageng banyol manawi. Cek Ratu Kuntring Manik tamada ka Dewi Rarang. Banyol teh kudu merenah. Piraku aya banyol nyawel gadokan sudira sarua jeung ngahanakeun ngajak rirebutan eta mah. Walon Dewi Rarang amek keneh meureunnan ti ditu nama ka Nyimas Erang. Sakali deh hapunten acek gelis, pun adi masuk laweun ngahajakeun ngarah batur amek eta teh. Namung taya maksudna naon ayeuna mah ukur hoyong ocon sareng acek gelis. Cek Ratu Kuntring Manik tamada ka Dewi Rarang. Nyimas Erang nyawel gado Dewi Rarang bari pok ngawakca. Tong amek atuh acek Dewi. Saur si acek Erang ge abdi mada ukur banyol taya maksudna naon. Piraku ting kumaha wantun. Nami oge urang teu pan laun. Tobat teuing, ieu adi lanceuk ti kawas nu sarua garariung pikirna teh. Tapi edas eta ku gareulis ieu dua bikang teh. Kawas lain turunan ningrat biasa. Tapi masih gagegeden pisan. Kitu gerentesna Dewi Rarang asa helok nengetan polah Nyimas Erang jeung Ratu Kuntring Manik. Pok bae Dewi Rarang ngawalon. Nya teu naon, ngan ulah kumawani dicual cawel kakang sudira. Sasat inyana kakarek cager tina katulah sumpah. Balas dicook ku bikang sejen teh. Ratu Kuntring Manik jeung Nyimas Erang ukur karerung teu ngartieun kana caritaanana Dewi Rarang. Tapi Nyimas Erang kaburu inget kana kekecapan Dewi Rarang basa keur aya di lemur pasir ipis. Lamun sudira kakarek cager tina katulah sumpah ti Dewi Rarang, nu hartina mah aya bikang sejen anu pagiling gisik jeung sudira. Panon Nyimas Erang bunceli ka Ratu Kuntring Manik, boga sangkaan lamun anu geus nyabakan sudira teh tayalian lintang ti Ratu Kuntring Manik sorangan. Ngan samemeh Nyimas Erang jeung Ratu Kuntring Manik cumarita, kadenge aya wisik goib anu kadenge kuduanana. Rai Erang oge Rai Manik, wayahna dina wanci sarereh kolot, anjeun duaan kudu nepungan kula di saluhureun mega hideung. Kitu ceuk eta wisik anu tayalian iwal ti sora enden komalatungka. Sajongjonan mah Nyimas Erang jeung Ratu Kuntring Manik tayanu cacarita ukur silih pelong.
midarsa sadayana waosna parantos ampunnya soak aduh ieu lamun memerankeun 5 awewe keur ngararobrol kabeh rek kumaha eta sorananya. Cag urang tunda di Hanyuang siang, urang teuneun di Haneuleuum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.